mau menang di aing. Udah. Kretek 2. Nuhun. Kesan si Chandra menang we adu picing. Lah aing ge dambong eleh. Aing kudu nangan dukun nu leuwih canggih euy. Ampun, aku tidak punya apa-apa, ampun. Ayeuna di dia aya lowongan kerja. Kalem, masalah honor mati aing. Gampang. Sak. Tapi digawe nanduk. Jadi dukun. Sok lah, asal aya duit kan. Sok, mana ayeuna mulai gawe? Bisa nu keur tatapnya. Punten duk. Mangga. Ek naon sia ka dieu? Erek minta tulung. Sok, asal aya kian. Sok tapi yang naon? Sok, padu garam berem 2 batang. Kampil bisa diatur. Jadi, naon masalah sia ka dieu? Jadi kieu Duk. Emang aing dukun? emang mana mah dukun. Heueuh. Jadi aing ka dieu memenangkeun aing. Enggak lain adu pici jeung si Candut. Tenang, bisa diatur asal ulah poho garam berem. Thank you. Woi, mana garam beremna? Heula ngajuk heula. Leh asu. Yo pici mana? Kalau pici deh ya, angkat doi. Coba aja dulu. Ampun, aku tidak punya apa-apa, ampun. Keplak tadi. Kan enggak. Kudu kadele kabeh. Akhirnya kudu kadele kabeh. Disuku kaulu. Enggak sapas. Enggak.